Tuh, aing geus jam 5 deui itu sore. Can aya tanda-tanda. Tanda-tanda naon ieu teh? Lopan isukan teh nyolok meureunnan maneh teh. Emang naon gitu? Aya tawa aing mah can aya tim sukses nu ka imah nu ngadata aing masuk paur isukan teu meunang serangan Pajar kumaha meureunnan. Ya, atuh dah keur naon ngarep-ngarep nu kitu. Menang 100.000 oge keukuh meureunnan 5 tahunan nya. Itu dah komo aing teu meunang pisan mah maneh teh isukan meureunnan ka TPS teh. Can mau budak, mau pemajikan. Budak ningali jajan, ningali tukang balon hayang jajan. Pemajikan ningali tukang bastus hayang jajan. Kumaha anu teh boga duit kieu mah pan meureun di Arab serangan Pajar teh. Tuh dah calon gitu butuhan suara maneh mah mun keur naon suara maneh mah teu berguna. Masuk. Pan aing teh sarua meureunnan warga Indonesia keneh. Nya kudu teu butuhan kana suara urang. Ai urang mah ayeuna serangan Pajar teu meunang. Model bantuan-bantuan ti pemerintah komo nah ari batur geuningan. Batur mas panggilan deui ka desa nyokot duit, nyokot naon segala rupa. Ari aing mana tuh? Beti ge ku calon geuningan. Geus serangan Pajar acan. Yo teh cokolot oge hirup mah ulah panasan. Keun bae batur meunang oge sugan atuh batur anu meunangna urang meureunnan bisa menta kopi kana meunang. Batur sugaan batur boga motor urang bisa numpak. Batur kawin urang meureunnan bisa numpak oge. Edan semuanya batur kawin urang iluan numpaknya. Tahun maksudnya parasmanan. Mending kene aya nomor ngopi yuk ah. Sama ngopi di mana sih dik pan aing oge mentak ngomongkeun serangan Pajar teh teu boga duit pisan jang ngopi oge. Atuh sugan engke teh urang teh keur ngopi teh datang calon mere serangan Pajar bisa meunkeun mayar kopina yuk. Semua tadi jang naon cenah nu kitu. Gantian duit 100.000 aja 5 tahun. Nama lagi ngarep-ngarep geuningan serang Pajar. Sarua butuh cara aing meureunnan. Ya tuh aing nu mere mah meureunnan ditarima we moal ditolak. Hayu tuh lah, kumaha engke lah mayar mah kasih jo. Yuk. Oh, hayu. Ya usih bener ya. Aing aya meureun. Jual. Non bang. Panjenengan kopi dua jual. Kadengan juga. Moa tuh sok nganyuk. Engke dibayar ku serangan Pajar. Oh, tuh kayak orang nyen heula. Bukan. Teh jajan euy. Hah? Jajan. Tah emang tah. Jajan. Pas keju jajan, paru jajan naon teh? Bastus. Jual bastusnya? Aya. Asin dulu cenah yang bastus. Kantongan. Kantongan we. Geus atuh geus rek anu mah tuh mah. Bae dah. Jung panjenengan mobil kalau mesti tenang dibayar ke serangan Pajar. Siap. Ya emang iya bastus lagi bang. Jual ayam kurang gelah bastus hiji mah. Tuh kayak nyokot heula. Bukan. Mang iya kantong mangge beak. Baik. Ya kantong mah kieu banyak canggih. Tuh gurugot lah hiji mah teh. Kantongna. Anu pipiron jajan boganya keur mayarna. Kumaha kalau mayarna mah. Kapan serangan Pajar menliwat ka tim sukses. Lohong lamun aya. Pasti aya kayak kedeung digeliwat gerak. Ayeuna jam 6 mah biasa masuk. Aya pan isukan waktu mepet deui pasti datang anu tim sukses ya. Merudul ya ka dia. Kumaha tuh ieu teh ieu kopi geus terebeak. Serangan Pajarna can datang wae. Ai kumaha tuh ieu teh? Anu teh boga duit pisan ya. Teu boga pantita tadi ge urang mah. Sarua urang ieu teh boga duit. Kumaha tuh Teuing atuh kudu kumaha. Aing bingung pan tadi cek si Ijo nih. Rencana naon datang kade nganyuk cenah. Aing bukan nyebutkeun nganyuk era tuh.
aing mah. Ada kabur wae. Oh atuh ke orang kabur teh lah tuh. Kemana nyusul? Ah, tori kitu mah meunan ke urang katempuhan. Moal kieu ke sini juga lamun nanyakeun urang cuman kemana sih barnya. Itu balik heula ka imahna kitu aya tamu ti tim sukses gitu di calon jika nama rek menang serangan pajar teh gitu. Terus enggak ada urang kumaha atuh? Tah lamun maneh mah engke api-apina maneh rek nyusul urang. Ka maneh ke kabagian gitu ieu serangan pajar. Jadi engke maneh kaluar heula. Heuh. Heula atuh ari kitu mah. Oh nya. Heeh. Ke maneh nyusul. Heeh. Bangun mah aya picaireun ieu mah tim sukses can aya nol euy. Sesuai ka si RT. Piraku si RT mah teu bogaan kawawuhan tim sukses acan. Ieu kumaha ya isukan ieu masalahna aing. Teu boga jangan budak-budak acan isukan ngilu nyoblos teh. Kumaha ah. Maka ieu masih RT lah. Teh. Kita sarari weuh. Aing tidak ku itu tim sukses acan aing mah isukan rek pemilu teh kumaha ieu we yakin can aya tim sukses. Nah yang Nya hayang atuh sok aneh serangan pajar cara batur. aya ya kan pilih we nomor 4 presiden. Siap lah pokoknya pilihan mah. Om, tadi Bang Barzet kemana? Balik heula abdi teh SMA cenah, tim sukses meureunnan panek keluar serangan pajar. Oh, saya Ratu Merenan. Nyaho atuh pan keur mer kopi meureunnan. Oh, Ratu halus. Ayo awas. Pokoknya mah nomor 4. Siap. Tah, jangan Kurus kieu nya. atuh gede-gede teuing pan mun kudu buka bagi. Aing mah. Nya lumayan lah. Urang itu ngopi ge cari bayaran nuan serangan pajar aing mah. Tapi asal gila geuning Jung. Kayak coba orang teh heula ku urangnya. Oh. Alhamdulillah bisa oge keluar aman. Nuhun ya. Kade po. Moal siap nomor 4 pan. Nomor 4 siap. presiden. Ya. Kade po beresin dulu. Aman lah. Boleh bener gocap gua diberesin dulu. Kon sudah mental deui ku aing ka dieu. Manet. Menang gocap di RT, buru maneh geura mental ka itu. Atuh siap ari kitu mah. Menang oge serangan pajar teh. Dah. Lumayan 50.000 lah. Net. Naon? Masuk ngero-ngero aing kasih RT aing era. Ngera-ngera naon itu teh? Bio orang ka imah si RT. Lu 100 komane. Kita dibagi 2. 100 naon si teh RT tibang bayar 50 ke urang oge. Wah, kok urang mah cenah geus dikasih banekeun cenah cepet. Bae tanya tuh kujung diluyuhan cepet. Aslina tibang mere gocap. Ka urang oge. Wah, itu semua mus ngero-ngero aing era coba. Atuh sugan we tadina kitu dibere di. Tuh itu mah bere gocap ya kita. Lift ngecan di kumaha tah. Lift mobil. Wicuk si RT cenah 100. 100 naon tuh itu mang gocap-gocap. Nah dibere na oge. Kita dibagi 2 cok anjing mah 50 dibagi tibang 25 ewang berenang. Kurang jeung ke mereka itu sugan mah dibere deui gitu. Oh, atuh bagi 2 kan bae 25 ewang oge. Ya tuh bagi 2 tong bakal dicokot kabeh pan urang oge butuh berenang jajan isukan budak ke tempat penyolokan sok. Ya terus satu kumaha keur ka urangna. Urang tukeran heula ku urang pan urang oge sarua butuh berenang gitu sakieu-kieu nah sok aneh mah. Oh, atuh buru urang tukeurkeun ku urang atuh. Atuh tong dicokot kabeh ke heula urang tukeurkeun heula sok Pan aneh. meureun sesana meureun ku urang ge dibikeun ka maneh. Da urang teu percaya engke we ku urang sesana ku urang kakarek dibikeun ka maneh. Pan urang teh butuh net. Pan urang ge sarua.